Bi, aceng mah menit capek unggal poe sia Bi, nungguan manuk. Kunaha meni kudu ditungguan di mah? Kapan eta Bi, pare aceng teh keur maju koneng Bi, jadi kudu ditungguan. Mah aceng masalah ai tadi ditungguannya ai geus datang adon diusir eta manukna. Dasar. Tapi nya Bi, kudu nama disuguhan ya Bi. Heeh atuh. Dan kopi. Ududna sakalian ya Bi. Nya. Nyalah arek Bi. Brad, nah hanya batur mun bobogohan sok nyekelan sirah awewena geuning. Teh nyaon sarewo nya guys ya. Batak cek aing ge tong lela teuing jomblo teh situ. Maneh. Ye, lamun lalaki nyekel sirah awewena keur bobogohan, eta keur memastikan bahwa dina sirah awewena teh pakuan teh saremo. Nah, Mana nyawa sorangan meureun. Awewe nu sirahna aya pakuan mah naon? oh. Eta teh awewe rempagnya, Brad. Mantak sirahna di pakuan. Sia nu rempag mah nya. Hese-hese teuing ngobrol jeung si saremo ieu. Ya. Lamun awewe na sirahna aya pakuan. Eta teh kunti bae. Oh. Emang kunti aya pakuan gitu? Ya teuing atuh. Aing ngecek dongeng. Can pernah aing bogohan jeung kunti mah. Yang geus atung ke mah urang nyobaan ah. Heeh, cobaan anjir kabogoh maneh bisa aya pakuan ya guysnya. Na sirahna. Lain, Brad. Naon tuh? Heuh nyobaan bobogohan jeung kunti. Anjing. Boa bah. Parah aja saremo ya. Hese anjir aing ngobrol jeung turup panci ya. Ampun teuing. Rempag anjir sirah. Iya kudu namanya di pakuan mah sirahna. Kagok anjing. Be. Urang masa teu dihargaan sih aku kabogoh urang nu ayeuna euy. Kunaon di? Kapan urang teh kamari teh apel nih nya. Tak urang teh pangmeulikeun martabak. Kalah ambek geura pedah tiis ning martabakna. Atuh ge maneh mah tudah meunana nu haneut geura martabak ulah nu tiis. Ah tuh bi padahal mah gampang hayang haneut deui mah. Tinggal didempet we ku kelek. Haneut deui moali lagi geura. Yo mo, ada hayang dihargaan ku awewe. Pasangan bandol tanah tarang mana emang juga embe jualeun geuning. Atuh kemudian urang dijual bi ku kabogoh urang. Dina ieu ning jual beli musang Singapura. Heeh, meni kena dijual maneh mo. Heula aya hiji deui tong mah ka disekip. Mo, lebih masuk kana ieu ka jalma anu nanya keur hamil geuning. Emang kumaha gitu be? Ge yeuh geus sabaraha bulan deui eta. Kan atuh meureun geus boga eta na jero beuteung anak jalma, lain anak careuh bulan. Tapi heueuh nya be. Tapi bisa wae be eta jerona teh lasun. Anjing. Ha bisa wae ya ramat tuker ngarobrol di Bandungan deui anjing. Siapa sok orang foto heula, urang foto jang dina kaper. Jang dina kaper urang foto heula sok siap. Di foto? Ah. Kali ya melawan. Di foto. Foto. Siap. Kaskuy. Siap. Hanya kali tua ini euy. Goblok. Siap, Pak. Siap. Sok atuh yang siap itu. Siap. Tah jadi ulah bicara ieu mah. Ieu bicara. Siap, Pak. Siap. Tuh. Tangke cicing heula. Yeuh. Tandana orang bersatu nya satu tujuan, searah, sapisi, samisi. Jadi orang nyirikeun bersatuna urang ngahijikeunana. Tah tingali bolongnya. Janda bolong. Oh, janda bolong. Tah urang teh si curug teh singgang kana janda bolong. Eta janda bolong kunaon eta? Naon bisa bolong? Kerjaan. Geus ya pokona mah eta mah urang. Janda bolong gitu. Janda bolong. Cangkeun kana ek dipoto ada ngobrol ieu teh kumaha cenah. Si ieu na tah rudet atuh. Ya bingung atuh. Janda bolong sok. Geus eta mah nunjuk ka ditu sok. Sok. Siap kamera siap. Siap. Action. 1 2 tilu ieu teh nu mana euy ieu teh tombol kamera teh teh. Ya Allah. Goblok.
Bisa nyamera tuh sih tuh moto bisa. Ari maneh mau tukang foto teh. Nah, aing tah si eta nu mau. Maneh bisa teh mau tukang foto teh baik. Bisa moto teh itu tuh. Anu bisa cenah mah sok di sarjana. Papangi di mana? Papangi di mana tukang foto itu? Wisuda. Wisuda mana? Tukang foto wisuda di eta di TK. Di mana? TK Albania. Aingan atuh tukang motoran budak leutik dibawa ke aing mah. Bang teh serius. Urang teh foto jam bener-beneran itu. Bisa teh saya moto teh atuh teu. Anu senior ieu mah kudu apa-apa jeung tanpa moto. Kurang penasaran tuh tadi atuh. Bisa meureun aya cobaan di. Saya cangkel aing nunjuk ka ditu gerak curug tapi kagak leugeun kieu. Bisa mau balik kan? Aing Kita bisa moto tuh atuh. Nomor urutan 26, silakan masuk ke ruangan. Ini parah nih. Naon Bapak bisa jadi kayak dia luka itu Pak Dokter pun lancet teh ujung-ujung rengkon tulungan Pak Dokter ieu kumaha nyageurkeun anak pun lancet teh. Oh kayaknya di paisalanya model kieu mah teh ku dieu paisala ujung-ujung rengkon teu kahati model kieu nya ujung-ujung rengkon bengok deui jeung satu tah ngajalat kia iya aloh cing anja